Haturan pi sono iya tawa ka diatraksikeun ke katina Panji Dedes jangakeun janten ke Panji Dedes anu bageut bulan keur nempungan Panji Dedes jangakeun Cisocan nyangkrung nyaksian jujunan ku luluasan ulah sok luluasan tunakeun kuring sorangan dipikir nah memang takdir laki ampun Panji katina aduh jazakallahu khairan atuh Padahal Panji Dedes bageut atur nuhun pangasihna Panji Cisocan nyangkrung nyaksian junjunan kuluasan hantunakeun kuring sorangan dipikir dah memang takdir laki jangakeun pamit teraskan takdir Pak Haji Dedes pasti diri loba mungkin sakanu lepas anu ngolemah Panji awak Pak Haji ruksak tutosna raraosan masa dia gumilang tanyakan ratna salalamina nyakakeun kanggo keluarga besar dimakan beudeuy hirup dina bungkul katina Panji anu sayang anu bageut ampun Panji Dedes bukian kita tapi kalian berdua junjunan kuluasan hantunakeun kuring sorangan dipikir dah memang takdir
lagi